kalau doa ya. Buat genah ini tante. Di mana Pak Ustad? Tas murah Pak Bu Haji. Oh, kengeng. Alhamdulillah tuh lumayan aya sekalian ngagoreng mah. Oh, meni rajin Pak Ustad mah. Buahan nuju libur. Oh, iya. Libur mah Jumat mah libur ya Ustad mah. Mantap lah. Ya, ayo Yuk. Mana sih kan sebenarnya domba deh? Sentik deui tinggal 2 siki deui. Nah, ke mana tuh sebenarnya deh? Wah, dah sumal doa sejukutnya orang dijualan we. Di mana seberji deui tuh? Kalau mau loba kene, euy, sebenarnya ese jukut nage anu kieu mah. Tepo atuh meureun ngarita. Oh, Sampai sebar balikan ngarita pe. dua balikan. Nah, domba tuh 12 siki. Wah, para teuing saya jualan tuh sumal do kieu mah saware. Bar murah dijual nage euy. Oh, iya lah. Kieu mah. Betul kayak resean jukutnya nya. Oh, Orang 2 siki deui tuh. tuh. Aku tuh sudah siki mah tambahan deui atuh. Entah keur mah sapangulangnya sebeuheun. Weh, di mana Bu Haji? Terus di mana ya teh? Eta yang bareng jeung Pak Ustad di mana? panggil didinya geus balik murah. Oh, balik murah. Murah, mumpung Bener, kan? libur. Ya lumayan keur sekalian ngagoreng mah. Jika kamu ngayot. Juga barang. Oh, atuh. Arek penting ngaliwat yuk, bae teh urang gelut taman. Nah, ningan nempok tuh. Nah, aku beli kumaha aja dan resep buat Bu Haji. Oh, dibeli atuh pan keur kayak ngaliwat tadi. Kalau eta mah agak gede mah. Gede Pak Ustad. Hah? Gede tuh. Gede. Tuh, gede mah heuh. Menang rumah. Oh, Pak. Weh, Arek nempok. itu Bu Haji. Ayo, Beli we lah. Orang Haji, makanya hayang nempok sakala. Aku suka teh balik. We. Bale pakai jeung leang nu botak. Bu Haji kan. Salah. Meni. Ledak dibeli sok-sok atuh. Beli. Makanya di pasar mah gelut kieu moal. Lain kausan. Tuh. Sok Tak bagi boleh kita ke Bu Haji tapi dek dibeli Bu Haji. Arek mah ngaliwat yang penting ya. Gitu. Tuh. Puas lah, asukan lah. Sok beli. Beli macam Bu Haji. Oh, main dahanna daek tuh. Dahanna daek tuh. Lain Bu Haji kasakana daek. Ayo ante Pak Ustad teh surak teh. Ustadnya. Oh, ayo euy. Ustad teh meni so Haji euy ya tuh beudang ningali. Dia mah tuh kayak tuba tembok gitu atuh. Oh, sugan teh bener ada Ustad mah meureunnan bener ngomong belutan nya. Belut jadi orang. Iya, itu tuh Bu Haji aduh. Oh, tadi nama penting rek ngaliwat mun heuh mah bener atuh. Kena we diuk ieu jongjon. Lalu itu ya tuh tadi ngomong ku Bu Haji di jalan dia bareng jeung Bu Haji. Aing sok ruas ah. Rek balik urang mah. Oh, ajeng sini lah kan itu. Balik Aya wae atuh ah. wah hayang ditempok Bu Haji mah. Oh, anak diboli henteu nih. Kalau kamu rongkut we ka sisi. Masih biji kau mau kau nu. Oh, kalau silakan pisan Bu Haji mah.